A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal baitihil kiram. Wa ila hadrati khususan Nabi Muhammad alaihi salam bal yajma'kan. Wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Zainal Qaddasallahu Syekh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Samir. Wa ila hadrati khususan Syekh Wali bin Umar Tanara Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalid bin Bangkalan Madura. Wa ila hadrati khususan Habib Syekh Kaya Haji Hasyim Syekh. Wa ila hadrati khususan radhiyallahu anhum wa farallahu dhunubahum wa sallallahu alaihi barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu hiji pasal eta pamisah pasal sahiji. Pil gusli halna tetep dina martelakan adus. Furudul gusli ari pirang-pirang farduna adus, ai arkanu tegesna ari pirang-pirang rukun adus. Wajiban eta adus wajib kana ayana naon al guslu adus. Aw manduban atawa adus anu disunatkeun. Isnani eta aya dua. Al awalu ari kahijina aniyatu eta niat. Kaayan wiya secara yen niat saha al junubu jalma anu junub rob al jinabati kana ngaleungitkeun junubna. Wal khaidu jeung jalma anu khaid. Wan nifasau jeung jalma jeung pirang-pirang anu nipas. Rob al khaidi kana niat ngaleungitkeun haid awin nifasi atawa nifas. Awayan wiya atawa nganiatan kula saejina jalma anu tadi ada al gusli kana ngalakonanana adus. Au farduhu atawa niat kana farduna adus. Au wajibahu atawa niat kana wajibna adus. Awil gusla atawa niat kana adus al wajibah anu wajib. Awil gusla atawa niat adus li sholati karna rek migawe sholat. Oro ala hadasi atawa niat kana ngaleungitkeun hadasna faqat wungkul. Awi toharota atawa niat suci. Niat suci anu tina hadas. Awalahu atawa pikeun hadas. Awli ajlihi atawa karna arah-arah hadas. Awi toharotal wajibata atawa niat kana susuci al wajibata anu wajib. Ahli sholati atawa niat karna rek sholat. La gusla ente sah niat adus wungkul.
wala toharota jeung teu saniat susuci wungkul pakot wungkul id qad takuna adatan karena terkadang takuna bukti itu susuci adatan eta adatan biasa. Awan-awan tilaido atawa niat saning jalma noed awin nu pasau atawa pirang-pirang anu nepas hilal wat'i kana halal wat'i minahetsu tina sakira-kira atawa kufu ngalap cukupna hilal wat'i ala guslikan adus wa ingkana jeung sanajan bukti ieu wati haraman eta haram hukumna kazina seperti kan zina li'anna lahu karena sanyanya tetap kana zina jihataini naon dua jihad aidahuma tegasna hijina tina jihad zina eta jihad zina wasaniyatu jeung ari kaduana jihadul wati nyata jihad wati atau ngajima pihalatil haidi dina tingkah haid wa ilam takun jeung sanajan teu bukti itu haid muslimatan eta awewe Islam walal watti'u jeung teu bukti lalaki anu ngawati musliman eta Islam. Qala Husni parantos ngadawuh saha Al Husni Imam Husni walawan nawa jeung lamun niat al junubah sajal manu junub istibahata kana menang nami gawe mak perkara ya tawaqafu anu ngalap cukup ya ma alal gusli kana adus kasolati seperti kan salat wa tawafi jangal tawaf wa qiraatil qur'ani jeung maca Quran ajzahu maka nyukupkeun itu niat tanu junub. Nah, disentik lah. Dan kasihan sangu tapi kaya aja. Perkara yang biasanya mah buka sangu langsung. Namun pikirnya jangan sangu apa, jangan sangu mah. Kamari beres roes nyarioskeun dina pasal maujibatul husli perkara anu ngawajibkeun kana adus perkara anu ngawajibkeun kana adus teh aya saperiji aya genep kahiji ilajul hasapati fil farji kahiji ngausupkeun hasapah kana farji kadua kharajul mani keluar mani katilu wal haidu jeung katilu haid wa nifasau jeung kaopat opat nifas wal wiladatu jeung kalima ngajuru wal mautu jeung kagenep katalar teu halal kana berkah satuluina ki musannif nyatet saya Salim Pak bin Samir nyatet na kitab Sabina dina sabadana anu ngawajibkeun kana adus lamun tama urang geus nyaho perkara anu ngawajibkeun kana adus tinggal migawe adus nya musannif di dia Syekh Salim bin Samir sabadana nyatet pasal nyareskeun nu ngawajibkeun kana adus satuluina fardu adus pasal fardu adus nyareskeun fardu adus
Surgi musani paslun eji pasal pil gusli halna tetep dina mertelakeun adus. Urudul gusli ari pirang-pirang adus ay arkanuhu tegesna pirang-pirang rukun adus. Wajiban kana laguslu au manduban eta marek adus nama adus anu halna wajib seperti nu kamari diterangkeun nyata nu genep atau adusna adus sunah. Mana adus sunah teh suurnya adus sunah seperti kan dina poe Jumaah itu mah sunat. Jadi dina poe Jumaah eta adusna teh aya dua. Kahiji adus kana poe Jumaahna, kadua adus karena rek salat Jumaah. Kumaha cenah ajengan ari niatna adus dina poe Jumaah. Nawaitu gusla li yaumil jum'ati sunatan lillahi ta'ala. Kumaha cenah ari rek salat Jumaah, nawaitu gusla li sholatil jum'ati. Sunat adus salat. Terus seperti gendek salat Id. Adus salat sunat. Idul Fitri nawaitu gusla li sholatil Idul Fitri. Niat abdi adus kana rek migawe salat Idul Fitri. Atau salat Idul Adha nawaitu gusla li sholatil Idul Adha. Atau ieu mah ya orang luar Islam sebab ayana hidayah percikan iman muncul dari keimanan mah secara ruh matos aya pati zaman ruh kabungkur matak akal narima roh dina roh eta qalu bala syahidna cenah ningan sebab cicingna dina rahim anu non muslim matak kelerna ka alam dunia ieu jalma teu dibimbing ku ajaran Islam. Tapi Allah nangtoskeun bari salametna ieu jalma supaya asup Islam nu jadi sababiah manaon wae da Allah Maha Kawasa. Terus saikrar syahadat di payunan hiji jalma jadi saksi oke jadi dipanduk dibimbing maca dua kalimat syahadatna. Begitu beres maca dua kalimat syahadat disunatkeun eta jalma adus. Sunat adus. Atau orang mah sunat adus ya seperti kan lamun tos ngamanian mayit. Tos ngamanian mayit urang jadi pokokna nu ngamanian saberesna ngamanian mayit urang sunat mandi. Coba eta mandi ya. Atau kumaha cenah lamun adusna nu diwenangkeun karena lihajati likodoil hajati karena aya pangabutuh sunat. Nawaitu gusla likodoil hajati niat kuring adus karena rek nyumponan pangabutuh. Kumaya madusna teh karena rek ngaleungitkeun rereged dina awak jeung rereged dina pikiran ge hate sifatna dohir jeung batin. Nawaitu gusla lidak il balai niat abdi adus karena ngalingitkeun rereged badan sifatna daki jeung kesang rereged pikiran oge hate sifatna bangbaluh anu ngajadikeun sumpekna hate jeung pikiran. Nawaitu gusla katanya lihat adayal haji karena pangabutuh apa lidak il balai makarna ngahilangkeun atau karena ya mah adus nate hayang karena disupri aya panyupri hayang dipikarasap ke awewe alan teh adus lan sunat adus kana naon. Nawaitu gusla li talabil mar'ah niat abdi adus karena rek nyupri awewe sunat adus. Kumaya mah hayang dipikarasap
Mani ya mah urang hajarek neangan kembang ngarek mani kembang dan baik kesorangan nurutan batur dina media kembang geus mani nawe togus lali talabil naon gitu tak itu supaya dipekar rasa lima habati lah di lima habati marah supaya dipekar sepuku awewe niat abdi adus karena supaya dipikir sepuku awewe nyuprit pangaresep syukur sunat itu itunya adus ada syukur gitu orang lama dipapai mau adus nah orang tengah penting rek salat hajat mana eta salat hajat nanti rek ngalaksanakeun salat hajat nu diajarkeun ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kumaha adusna, kumaha prak-prakanana. Kudu adus salat, pentingna teh meme salat terus salat hajat 4 rakaat. Daya maya pangabutuh salat hajat nanti deh maca surat Al-Ikhlas salat hajat nanti kahiji serokat kahiji maca Al-Ikhlas 10 balik kedua rokat kedua anak 20 balik katilu 30 balik keempat 40 balik hitung nanti beres ngan pada dina susunan salat narek make 2 salam da kudu 4 rakaat cenah sepuluh gitu ya kudu adus heula salat eta mah adus salah kumaha li qadail hajat seueur adusnya nu sunat teh badeg gitu tah erek adus anu wajib sifat anu tadi teh anu genep junub tanya atau rek adus sunat rek tawaf kayak gitu sunat atau rek naon isurnya anu sunat sami eta rukun nama sabriji isnani eta ayat 2 gitu. Rukun nama sami rek adus sunat rek adus wajib rukun adus mah fardu adus mah ayat 2 sami jadi fardu adus rek adus wajib rek adus sunat sami ayat 2 naon cenah jengan hiji-hijina anu 2 eta teh sabab kuring teh apa kumaha rukun adus jeung prak-prakan adus hayang apa hayang nyaho sabab ibadah teh hayang jeung elmuna teu sakadar cenah-cenah jeung urutan teh para rubuh urudul gusli isnani ari pirang-pirang farduna adus eta ayat 2 An-niyatu ari kahijina nyata niat kumaha cenah niatanana niat teh ka'ayyan wi al-junubu rob al-jinabati secara yen niat si jalma junub eta junub jalma junub rob al-jinabati karena ngaleungitkeun junubna nawaitu gusla li rob il junubi fardu lillahi ta'ala cukup khusus eta mah keur junub atas junub ada ya mah cenah kuring mah awewe ajengan cenah ieu teh kumaha ya lamun nu head kuring mah niatna kumaha cenah teh lamun niat head wal haidu jeung jalma nu head nawaitu gusla li rob il haidi itu
niat abdi adus karena ngalengitkeun head atawa beresna head teu nanaon eta jatuhkeun no head kumaha nu nipas mah ya atuh tinggal ganti we kalimat headna ku nipas nawaitu gusla lirob ini pas niat abdi adus karena ngalinget ke nipas beresna nipas oh cenah cenah naon cenah kumaha cenah lamun niatna sakadar niat ngalengitkeun adus sungkul adus nu pardu ngalengitkeun hadas gede nawaitu gusla li ropil hadasil akbari anjamil badani fardu lillahi ta'ala teu ditentukeun adus junubna adus haidna nifasna kumaha cenah lamun kitu tah eta seolah-olah niat-niatan kana sakabehna tah eta adus anu tadi nawaitu gusla li ropil hadasil akbari anjamil badani niat abdi adus karena ngalengitkeun hadas gede tina sakabeh badan eta tamun jamil badan sampai badan padoleh tah eta mah diangge kana sajen oge erek nu head ku doa eta heg erek nu nipas ku doa eta heg rek nu kumaha kudu eta hek pake gitu. Da apa teh agar junub kumaha teh apa da diajaran ti leuletik eta mangga. Fardu wa niat karena fardu adus. Nawaitu fardu adus lillahi ta'ala nawatul wajibatu muslim lillahi ta'ala nawaitu fardu muslim lillahi ta'ala niat abdi ngalaksanakeun fardu adus niat abdi ngalaksanakeun fardu wajib adus atawa niat abdi niat adus ngalaksanakeun nawaitu kusan nawaitu niat abdi adus karena ngalaksanakeun kewajiban nawaitu gusla lil wajibi niat abdi wajib naon kayak eta eta ge teu naon kasupana adus anu wajib kumaha cenah lamun niat adusna karena rek salat rek menangkeun salat nawaitu gusla li rafil hadasil akbari li salati jadi harus sering hadas ageung pikeun ngamanangkeun salat teh naon ata noponok be cenah ada panjang teh malieur ge malum cenah teu geus kolot jadi lieur ngapal kana ge kumaha noponok be cenah teh nawaitu gusla li salati niat abdi adus kana rek mega salat teh naon Aropala ada silpakot atawa ngalegeun hadas sungkul model tadi hadasna hadas gede tapi nawaitu gusla li rafil hadasil akbari hadas gede ulah sadan nawaitu gusla li rafil hadasi engke adusna hadas naon nya pasti ada hadas gede gitu teh naon sabarata pakot unggul awe taharata anhu atawa niat susuci tina hadas awalau anpikeun hadas topikeun hadas awli ajli atawa karena arah-arah hadas kenana jadi rupa-rupa niat ngan ke mana anu menangker kanu wajib gitu seperti tadi kan barenu sunat misalkan kieu anu wajib anu pokok sering diangetan nawaitu gusla nawaitu ropal hadasil akbari aya anjamil badan tamin jamil badani teh
Fardu lillahi ta'ala niat abdi adus karena ngaleungitkeun hadas gede tina sakabeh badan abdi fardu karena Allah ta'ala misalkan gitu eta umum. Terus ya mah panosok kurang teh sok niat iya geuninganan nu ngalmani sok niat adus nawaitu gusla lidaqil balai niat abdi adus kana rek ngaleungitkeun tarageun kumaha cenah lamun eta niat diangge kana tas adus junub. Mana adus junub teh? Nyata anu wajib, nu genep. Tah lamun eta mah teu meunang adus keur nu biasa sunat dipake kanu wajib. Eta. Sabab ditentukeun ngaranna. Bade teh cenah geuningan rek meunangkeun salat. Kumaha eta? Nya maka supun adus wajib. Lantaran orang adus teh hayang sah dina salat. Lieur cenah geus nawaitu gusla lillahi ta'ala we niat abdi adus karena Allah ta'ala padu karena Allah. Kumaha cenah malik kitu? La gusla teu meunang teu sah niat adus unggul mah gitu. Sabab naon teu meunang? Itu kan takuna adatan karena terkadang buktina sesuatu eta kebiasaan eta manusia sifatna umum. Mun mandi mah teu naon niat mandi kitu ngal mandi. Nawaitu gusla lillahi ta'ala. Niat sunat niat gusla lillahi niat andalus karena Allah ta'ala. Teu naon eta wae niat mandi mah. Ngan lamun diangge niat kana junub teu meunang. Kadang mutu-mutan teu ngarti. Oh, teu ngarti kok. Rokok geus beak sabungkus ngaji teu ngarti we. Nanya. Kumaha cenah lamun ieu mah niatna niat suci. Nawaitu gusla li taharati niat abus kana suci. La taharata faqat teu meunang. Atawa niat nanu khair karena head awan nawaitul haidi atawa niat sajal manu head awan nipas nawaitu jaman head yo apa berartinya awan jaman manu head mah nawaitu gusla lihaidi nawaitu gusla lahad. Nah niat abdi adus karena head nyatu gusla lihalil wat niat abdi adus karena head supaya halal biwati tentukan atau anu nipasan wa katanya tina sakirana khaisu tawaqafahu tina sakirana cukup halal ngawati supaya halal ngawati lain yang sholat rek naon eta mah gitu. Allah gusli kana adus wa ing kana jeung sanajan bukti itu ngawati haraman wati haram seperti zina liana lo karena sanyanya tetap ka zina. Jihad ini ada dua jihad an idahuma tegasare kaya zina tina jihad jimatun zina jihadul zina dan jihad zina. Wasane jeung kaduana jihadul nyata tina jihad mati ti halatin dina tingkahna head. Jadi eta mah beres head. Lain hayang salat lain hayang naon adus teh. Wa ilam takun jeung sanajan teu bukti itu head. Nyat adus teh karena supaya menang zina. Muslimatan eta Islam. Walal watiu jeung teu wati lalaki jeung teu bukti lalaki walal watiul musliman jeung teu bukti lalaki eta ngawatina eta muslim. Qala Suhaini parantos ngadaosa Imam Suhaini Imam Musni wala nawajeng lamun niat si jalma saha al junuba kana junub teh anu genep teh nya hampirna junub teh geus wajib
istibahata kana ngameunangkeun migawe perkara ya tawakopa anu ngalap cukup ieu mah alal gusli kana adus ka salati seperti ka salat tawafi jeung migada qiraatul qur'ani jeung migada ajahu maka nyukupkeun itu niat adus nawaitu guslali salati mare nu tadi cukup cenah cek saha cek Imam Husni gitu we dina naon dina kasifatu saja kita kasifatu saja anu dicatat ku Syekh Nawawi gitu kan menang gitu tak seperti Imam Husni kan walau nawal junubu istibata mayatawaqafu alal gusli kasolati adzaahu kumaha cenah jengan ya kuring maya niat teh rek beunang salat we itu hayang menang salat mah hayang supaya sah salat we ya mereka harus teh kumaha cenah lamun kitu tah walau nawal junubu istibahata mayatawaqafu alal gusli kasolati walau nawajeng lamun niat si jalma sa junubanu junub istibahata kana ngamenang kana nami gawe perkara ya tawaqafa anu ngalap cukup ieu mah alal gusli kana adus sampikeun solangkeun salat ajzaahu maka menang nyoka nyukupkeun ieu niat kana eta junub lamun niat nyawati hungkul mah teu seperti kieu adus itu urangnya supaya bisa hubungan badan misalkan nu head atau nanti mas urang niat adus teh karena supaya hubungan badan lain karena rek salat itu teh cukup nama itu guslar li halil wati niat abdi itu supaya ngamenangkeun ngawati teh cukup eta naon sababna teh cukup ku sabab teh dicarioskeun eta adus junubna eta dan junub sababna genep jadi nu sababiana disebutkan seperti nawaitu guslali naon tah liropil ada sul akbari naon gitu tah gitunya mata anu ringan mah nu umum wae nya tah bisa dipakai ka itu ka dieu eta macam nya tah nawaitu guslali ropil ada sul akbari an jamil badani fadlillahi taala rek nu junub anu aya hubungan badan rek anu naon kumaha kitanya eta anggar erek anu ayeuna khasabata fil barji erek anu bijil mani erek anu rek nu nifas nu wilada kan anu maot beda dan anu maot mah nu nganiatanana nu gerusna urang nganiatan urang niat erek ngamanian nu maot gitu lain nu maotna niat umpat gitu nu maotna niat mah banyak rasakan wa inna wa jeung lamun niat ieu si jalma junub ma kana perkara yustahabu anu disunatkeun adus lahu karena itu mah al guslil jumati seperti kana adus poe Jumaah wa nahwihi jeung bangsana adus Jumaah lam nujiu maka teu nyukupkeun kana junub manehna pagaweana sunat model tadi lamun anu pagaweana wajib menekatkeun kana adus wajib menang dipake kana sunat ngan lamun tina pagawean sunat teu meunang dipake kana wajib li anau karena sanyanya na itu junub
layan win niat junub amron kana perkara wajiban anu wajib. Itu Pak. Kumacana jangan dakuring maya peting malam Jumahan jeung pamajikan tawasulan di kamar. Ya penting tawasulan di kamar malam Jumat isuk-isuk teh mani jadi sakalian da unggah pada Jumat kuring teh sok mani. Sabab mani napa Jumat itu sunat. Maka kuring niatan san niat Jumat niat mani pe Jumat nawaitu guslal men yaumil Jumat niat abdu li yaumil Jumat niat abdi adus karena apa Jumat eta cenah penting adusna ku penting mau junubna kumaha eta adusna hubunganna jeung mun jadi pamajikan. Apakah cukup eta niat seperti gitu? Kumaha cenah jawabna? Syekh Nawawi Al-Bantani ngawalang. Wa inna wa ma yustahabu lahu kaguslil Jumati wa nawihi lam yujzihu. Jeung lamun niat ieu jalma makana perkara yustahabbu lahu anu disunatkeun kana itu adus di rumah kagusli sabar adus Jumaah wa nahu jeung bangsana lam yujihu maka teu nyukupkeun. Kumaha cenah lamun ieu mah erek salat Jumaah niatna sedangkan penting malam Jumahan jeung pamajikan niat urang mandi niatna karena rek salat Jumaah. Wa inna wa ma yustahabu lahu kagusli salatil Jumati lam yujjihu. Yang lamun niat si jalma yustahabu kana perkara anu disunatkeun lahu kaitu maka guslul yaumil Jumat seperti adus dek salat Jumat atau salat Jumat karek salat Jumat lam yajidhu maka teh cukup ulah nganiatan pagawean sunat pikeun nyumponan anu fardu. Kan aya dua nu hiji adus wajib adus junub da penting tawasulan jeung malam Jumat. Terus pai Jumat atau rek adus pai Jumat atau rek adus salat Jumat, adus salat. Anu diniatan teh niat karena rek salat Jumat atau dina pai Jumat. Itu junub teu kaniatan berarti teh cukup. Payahna kudu adus deui. Niatna kumaha? Niat junub bae. Ngaleungit hadas gede. Sabab itu mah anu pai Jumat jeung salat Jumat adusna itu sunat aya junub mah wajib. Matak entong niatan eta matak mending niat nawaitu gusla rirofil hadasil asgori listibat nawaitu gusla lirofil hadasil akbari anjamil bari teh fardu lil tamani eta we kacanak sadaya jadi entong sunat bikin ngabelan nu fardu entong. Nah cenah make teh cukup lianahu karena sanyanyana itu junub layan amara wajiban eta teu niat junub karena perkara anu wajib dan niat nage karena perkara anu sunat batak teu cukup. Walau nawa jeung lamun niat junub jal gusla kana adus al mafruḍa anu dipardukeun au pariyadatan atawa kana parduna adus ajahu maka nyukupkeun kaeta junub Qur'an kalawan pasti. Qala ngadawa Imam Nawawi fi Rawdatin dina kitab Rawdah intaha geus tutup geus beres ieu kawa. Lam kumacana jengan ya kuring marek niat adus anu dipardukeun kana kaparduan nungkul
Nawaitu guslali junubin niat abdi adus karena megawe junub. Nawaitu guslalil hedi kan niat abdi adus karena head. Nawaitu guslali harujil mani niat abdi adus karena keluar mani. Kumacan alamun kitu tah walau nawal guslal mafrudatun au pariyadatan ajzahu qat'an. Jeung lamun niat junub ka adus al gusla kana adus al fardu naon dipardukeun au paridatan atau akan dipardukeun adus azzahu maka nyukupkeun kana itu junub qat'an kalawan pasti cukup. Sampai nyawa digorowokan teh. Itu digorowokan satu puas ngaji teh. Al gusli naon eta sanes? Atau wala budanya? Iya. Tuh, panjang euy ning. Wah, mau beres aja nanti. Lah saya nawe. Wala buda jeung misti antakuna. Naon yen buktina wala buddha jeung misti antakuna yen ayana naonnya itu niat muktaronatan eta dibarengan bi awali kana pangheulana magsulin anggota anu dikumbah sawaun sarua bae kana buktina anu awal min asfalil yadaini eta tina panghandapna badan au a'lahu atawa luhureun badan au wastihi atawa tengah tina badan liana badana karena sanyanya itu badan al junubi badan ajalna junub kulahu terus nasa kabehna itu badan kaudwin eta seperti anggota waidin anu saiji. Walau nawa maka lamun niat muktasil jalma anu adus pada guslin dina sabadana ngumbah juzin hiji juz minhu tina badan wajib mangka wajib naon i'adatuhu ngabalikan deuna itu niat ngumbahanana li adamil ihtidadi karena teu dihitung-hitung ku itu adus qobla niati dina meme niat wa wujubu mangkari wajibna ngabarengkeun kornuha ngabarengkeun na itu niat bi awali karena mimetina ngadus mbahna innama huwa eta pastina ari wajib lil i'tidadin eta karena disebut dibilang-bilang bihi ku eta awal mimiti umbahannya la sihatin niati lain karena sahna niat liana karena sanyanya niat kode sohat eta yakin sah niat walau lam jeung sanajan walau lam yakrunha jeung sanajan teu ngabarengan jalma biawali kana niat kada mimitina. Ajingan janaya kuring mana teu apal adus teh kudu kumaha niat adus teh tadi geus apal niatnya tapi dina merenahkeunan apalabah mana kudu nganiatan adus teh nah meme asup ka kamar mandi niat adus teh kitu atawa niat adus teh keur mukaan baju di kamar mandi atawa kumaha cenah ieu teh ya nu sabarna palebah mana nibakeunana eta niat adus wala buddha jeung misti antakuna yen tabu
aya naon aniatun niat muktaronan bari dibarengan bi awali maksulin kana pangheulana ngumbah anggota. Karena pangheulana anggota nu dikumbah. Mana pangheulana nu dikumbah anggota? Jadi nibakeunana niat teh pas dina ngamimitian ngumbah anggota juz badan. Lamun ngamimitian sirah pas dina sirah. Lamun ngamimitian suku pas dina suku. Lamun ngamimitian bujal pas dina bujal. Meureun kitu we. Nya biasa bukan bujal. Mana nu pangheulana dikumbah? Eta. Kumaha cenah lamun nya ngamimitian suku ya? Sabab ieu teh balong gede, ya balong kuring madamani, sok dibalong ku sabab ceuk kolot jeung ceuk guru nyaritakeun lamun mani subuh dibalong eta sok awet ngora. Dibalong teh sok awet ngora cenah lamun subuh-subuh teh. Oh, mau meme subuh jam 3 jam 4 mandi ngeum dibalong. Sok tiris. Kumaha cenah lamun kitu teh adusna palembamana nibakeun nya. Lamun majal manu tadi dicaritakeun dina balong. Meureunna niat teh min aspalin nibakeun niat teh tina panghandapna min aspalil badanin. Sawaun kana min aspalil badanin sarua bae cenah eta buktina mah tina panghandap-handapna. Begitu suku kana cai nawaitu gusla. Keretek na hate lain ngucap nawaitu gusla na hate atau lain niat abdi adus kana lain ngamaksud niat teh qasdu. Awalahu atawa pangluhurna badan da ieu masuk disiukan cenah. Atawa ieu mah geunaheun nyurug cenah aya papacoran ti luhur cayeuna curugan. Beunah cenah sampai sok nyurug we di luhur dicece cai ti luhurna curug. Kumaha cenah kitu tah? Sawaun kana a'lahu sarwa bae cenah eta bukeun aya dus eta pasti bakeun niat teh a'lahu dina luhureun badan. Kumaha cenah lamun tengah-tengah wastihi atawa tengah-tengah dina badan sarwa bae cenah teh. Anu penting ngamimitianana we mana? Liana badani karena sanyana badan al junub ya ta junub kullu sakabehna. Ta'udin wahidin eta sapertikeun anggota nu hiji. Kumaha cenah lamun ieu ya? Kuring teh mani ajengan ya. Sok tina kokocoran eta kokocoran keran sok ditanean kana ember atau kana jolang atau kana wetroy we disiukan. Eta jolang teh disiukan mandina ngocorkeun tina sirah heula itu ieu. Sok biasa ge tina sirah heula di luhur itu ya. Ai pas ngamaksud kana adus teh pas tengah-tengah pas dina tak-tak atau dina ngumah badan. Kumaha cenah lamun kitu tah. Jadi ngumbahna niatna teh lain ti luhur pas ngumbah naon, pas ngumbah sirah lain. Tapi niatna teh nyaeta dina pas tengah-tengah badan. Tak anu. Kumaha lamun kitu tah. Palawana wa badal ghusli jujin min wajabat yadatuhu. Palawajaba mangkalamu palawana wa bada ghusli jujin minhu wajabat i'adatuhu. Maka lamun niat jalma nu adus itu niat adus pada ghusli dina sanggeusna ngumbah jujin jujne badan minhu tina badan jalma wajaba mangka wajib naon i'adatuhu ngabalikan deui kana teuseuh.
niat tina sirah tekan niatan sirah mayeuh ngan pas kumaha badan pas kana badan ngamaksud teh kana adus maka wayah nang rumah di niatan deh liada mah teh dadi karena tadi belum dan tadi bilang-bilang ku eta kusli juz'in mumbah iji juz tekan niatan teh qobla niatan memeh niat mana anu tekan niatan anak anu dikumbah memeh niat mana dikumbah memeh niat sirah wa wujubu mangka wajib mangka ari wajibna kornuha ngabarengana itu niat bil awalhi kana mimitna maksud innama huwa eta pastina ari wajib tidak eta karena dibilang biku itu awal itu mimiti we la sihatan niat lain karena sahna niat liana karena sanyana itu niat kon sah jadi lain teh sahna niat lain niat nu salah tapi nibakeunana nih niat walau yakronuha jeung sanajan teh ngabareng kerja makana itu niat beol dan betul hiji tah perlu adus pasep ke mana man Tadi teh aya namun ngaceng buka ke mana? Lepas tadi teh. Aduh. Anu ngawajibkeun wajib. Fardu adus atau rukun adus. Tadi kahiji naon nih? Iya. Kadua wasani ta'mimul badani jeung ari kadua nanti nu dua ta'mimul badani eta ngaratakeun badan. Ngarataan badan. Lain ngaratakeun, mengaratakeun meureun awak senarata. Kade kalimat ngarataan jeung ngaratakeun seperti nyolatan jeung nyolatkeun. Itu beda sahuruf, beda maknana. Rek nyolatkeun mayit atau mayit salat meureunna. Tangtukun rukukeun atau terus 10 menit nih we. Nah lah kaudagna we pona sajam we. Kemana we ya mah. Aya dohiri tegesna dohirna badan bil mai kucai. Aya adus mah pasti kucai. Lamun tayamum debu. Kebul nu suci. Wa minhu jeung eta satengahna tina anu dohir an mampu ari irung wal malahu malatu jeung tungtung ramo hade ieu al mutakhadani anu dijieun duanana min nahwi tina saupamana dabin mas Wajibu mangka wajib non gusluhu wajib ngumbahna itu anpu irung badlan hal naga ganti amata tahu tina barang amma tina perkara tahu anu aya handapeun irung li anahu karena sanyanya na itu umat bilaqati kalawan ditetek soro minal dohiri eta jadi ieu mak dohiri eta had dohir wadupru jeung ari kuku yusama eta dingaranan kuku basyaratan kana kulit huna dina ieu bab adus bilapin halna ngabedaan kuku fil babin naqisin dina bab anu ngabatalkeun kana wudu.
Anu kadua teh naon? Ngarataan badan Ngaratakeun. Hah? Ngarataan badan, ngaratakeun, diratakeun awak teh. Senawalatra eta cai teh ti luhur kabeh nepi ka kakumbah nya luarna jero mah teh. Galing-liangan nu kakodok, irung nu kakodok itu ieu katanya. Karampak tempat lepetna. Kumaha cenah lamun ieu mah ajengan. Ieu irungna ieu. Sarua irung oge kudu dikumah gitu kan. Wa minhu jeung eta satanganna teh irung. Wal anmulatun jeung tukang ramo jeung tungtung ramo. Tade na kuku dina adus tah. Kudu cai teh kudu nyerep tanah depan kuku teh. Cai teh jeung bisi aya nu ngahalangan tetapak nyeuhil ieu mah di kuku nyeuhil meureun aya teh nyanam. Pas adus teh nyerap itu bisa kakumaha. Bisa teh nyerap, bisa teh kumaha. Mata kudu dikobetan, kitu mandirin adus mah. Itu dikorowetan, bari urang niatan kata bener sajeun adus mah niatan itu. Lamun ada saat mandi kitu. Geus we teh. Kudu beunang ulah wah kos mandi biasa. Ieu lamun teh nyerap teh sah tah adusna tah. Itu adus mah teh beda jeung mandi biasa. Mandi biasa mah anu kaliwat teh naon. Abis mah kudu beunang gitu tah. Gitu, harapan kuku. Ya. Dan kudu beunang. Kumaha can lamun ieu mah ieu jalma irungna teh kateuteup. Monget irungna. Da beunghar lamun wadi. Andi kumaha. Irungna jeung ceuing di dieu teh. Aku mah hanger. Wa minhu jeung tina saware satengahna anu dohir nu jelas anpu ya ari irung wal unmalahu jeung tungtung ramo al mutakhadani anu dijieun duanana minawi tina umpama dahabin emas kuku tina emas. Ieu naon? Taman. Anu dikitek kumaha nya? Oh, anu di ieu tadi na paragi kuku teh naon ngaranna teh? Pacar modal cak gitu. Bisa teh nyerep tah. Mata kulah loba gaya lah. Gitu. Mungkin dikit tuh dikieu. Naonan gitu lalaki di pacar haridung gitu. Karbala, kan Karbala itu misionaris Yahudi. Ada temunan eta. Gitu nya. Ana diincet. Tuh malah di pacar Arab eta naon eta mah nyerap bisa nyerapnya. Anu pentingnya hanapeun kuku ya, hanapeun kuku kade lepat-lepet ieu tah. Edanya. Eta nu tina emas, kuku naik tina emas, kumaha zaman kitu nya? Aku mah ben. Payajibu mangka wajib nan al-ghuslu ngumbahna itu irung anu hal tina emas, badlan halna gaganti amatah tahu. Jeung tina barang anu aya handapeun kuku. Tah handapeun kuku eta. Hasil teh. Liana kana sanyana eta mah bilaqati kalawan ditetep irungna soron maka jadi tetep irungna ganti kumas sakur kumah. Katanya. Kudu ka kumah eta sadayana ameh naon? Ameh sah adusna. Wallahu a'lam bishawab. Sakitu wae.